tapakur kan diajar akang teh tuh nanya serangan aing memeh ditanya ku mungkar nakir da ari kanu soleh mah Kang kakasih Allah mah lain mungkar nakir ngaranna basar mubasir sok mentak mungkar nakir ari basar mubasir mah tukang ngabubunga tuh kan ngobrol sopan budi marahmai beda jeung kana doraka beungeut bosongot ngicup jiga kilat ngobrol sora beledeg nu geus apal ge ngarak-ngarak pohon basar mubasir kan gitu eueuh cek ajengan ge mungkar nakir itu tinggal lamun ulah pangijeng munkar nakir jeung basa hayang jeung basar mubasir tinggal jadi kakasih Allah sok kitu rumusna hiji ari geus jadi kakasih Allah mah saha nu bisa ngaganggu kakasih Allah saha makhluk nu keheul nentang komo ngamusuh ka kakasih kami ceuk Allah dihalalkeun di perangan hartina naon halal di perangan teh diruksak ku Allah